Ingat musibah mah sawaktu-waktu. Ai nikmat mah kabeh waktu. Ingat. Kata mah musibah teh ya. Kahiji mun dibere musibah teh cenah eta teh panghapus dosa. Kadua dibere musibah teh ieu matak luhur darajat. Katilu dibere musibah teh itu matak menang rahmat ti pangeran, menang solawat ti pangeran, kan? Matak menang ganjaran ti pangeran. Tuh, mun dibere musibah teh eta teh matak eling ka pangeran. Allah masihan musibah teh meh urang bali ka saha? Ka Allah, meh urang eling ka saha? Ka Allah kitu. Eta teh ngahapus dosa musibah teh. Sehingga dohirna siga musibah keur jelema nu iman mah musibah teh ya nikmat teh sabenerna mah. Matak para wali mah tatkala kenging musibah teh lain ciga urang marahuh marasula. Hai para wali mah alhamdulillah we. Cek urang naon eta diberi kering alhamdulillah. Diberi musibah alhamdulillah da beda reret. Ari wali mareret teh kana kasayan Allah dibalik eta. Allah rek naikeun darajat. Lamun Allah rek naikeun darajat ku cara eta, Allah rek masihan ganjaran nu pahara ku cara eta, Allah rek ngapus dosa ku cara eta, pantesna urang apakah urang teh kabur ataukah urang teh syukur? Pantes